Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana puji syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos pasieun kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urang tiasa patepang raray dina acara ieu. Salawat mewah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap oge ka kulawarga sahabatna oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu dipika hormat sareng sadaya rencangan anu dipika hemantur dipika dede dina kasempatan ieu abdi bade nyanak wiantara anu temana teh ngajaga kabersihan lingkungan. Kasadayaan rencangan sareng Bapak Ibu guru kabersihan teh mangrupikeun sabagian tina iman. Upami lingkungan urang bersih, tangtos hate sareng pikiran urang oge bakal ngiring bersih tur sehat. Tapi sabalikna, upami urang ngantepkeun runtah patulayah eta teh tiasa janten sumber panyakit sapertos DB gateng-gateng dugi ka tiasa nyabokeun banjir upami usum hujan tos dongkap. Kusabab kitu hayu urang kawitan ti hal anu pangleutikna. Contona ulah miceur runtah di mana wae. Biasakeun miceun kana tempatna. Di sakola hayu urang babarengan ngajaga kabersihan kelas. Sabab kelas anu bersih bakal ngajantengkeun urang geunah tur maninah nalika diajar lamun lain ku urang salaku generasi ngora kusaha deui lingkungan bade dirawat. Rupina cekap sakieu bae biantara anu tiasa ku simkuring duwikeun hapunten kasuhun bilih aya cariosan anu kirang merenah tanapi aya basa anu kirang sopan kana manah Bapak Ibu sareng rerencangan sadaya. Kasampurnaan mah mung kagungan Allah Subhanahu wa taala ari katepetan mah eta tangtos dengkapna ti diri simkuring pribadi. Mugi-mugi urang sadaya tiasa janten jalmi anu salawasna solid tur paduli kana kabersihan lingkungan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.